Hei jomblo ya, siapa jangan suka buru-buru hayang boga kabogoh, goblok ya dibawa kalem. Maneh nyaho teh boga kabogoh teh rodets ya. Komumun kabogoh na posesif-posesif teh mah anjing di teleponan teh pikeun ka di tempat teh biskol teh kan ka puluhan sampai ratusan kali meni rajinnya si eta si anu lagi home credit teh geuning nelponan teh teu eureun-eureun anjing. Terus nyamun maneh boga kabogoh teh sia posesif anjing pusing. Meni eutik-eutik kudu ngabaran kata eutik-eutik kudu ngabaran siga berita liputan 6 terkini teh ya geuning udu mun aya gempa sabaraha skala Richter teh kudu langsung ngabaran kasih eta haloream anjing. Terus manehnya mun rek panggih babaturan rek papanggih jeung mantan teh pi omongeun padahal ngan ukur silaturahmi hungkul da cik aing mah dibawa kalem atunya goblok meni posesif-posesif teh. Jadi maneh selaku jomblo yang sudah akut dan agak kadaluarsa dibawa kalem dibawa santai. Da jodoh mah kumaha aloh tapi omat tong tepikeun ka hilap upami raraina pas-pasan sadia ieu artos